Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum nagu sadayana urang masih kena tiasa patepang nagu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng kutunda dina dinten kamari jajarna nyaetana sang preman dina dinten ayeuna teh bagian anu kagenepna pangintenna nya. Mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulakna disikulukna nu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sabada yang kolong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun di dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana, adiba anu geus datang ke kampus terus nuju nyaetana ka kantin anu diajak ku baturanana nyaetana Susi jeung Mimi. Anu samemehna adiba anu embung nakaranan ke kampus teh sabab geus jelas cek adiba lamun ka kampus teh sok sieun papanggih jeung Roy. Ari Roy hiji jalma anu ngunag-ngunag wae adiba, pamuda anu gagah sebenarnya mah adiba we resep tur bogoh ka Roy teh penampilanna rapi tur kaasep jeung lumayan pinter di kampus ngan kunaon adiba anu ngaran kog mundur ka Roy sebab Roy teh tetera arogan jalmana boga rasa manehna jadi jalma beunghar boga rasa ilmu silat anu dipimilikeun mangrupakeun karate anu ngimbangan di sakolahna di kampusna loba anak buahna di antarana anak buah anu sok barengan jeung Roy teh nyaetana Jerry jeung Aden mangrupakeun bisa disebutkeun tangan kanana Roy we meureunna Jerry jeung Aden. Adiba anu leumpang harita tiluan ke kampus pok harita salah saurangna babaturan adiba nyatana Susi. Adiba, emang kunaon sih kamu nolak ke si Roy? Sebenarnya mantu nolak si Sius, cuman terus kena tingkah hongkul si Roy teh. Nyanya, gitu si Roy nya asa kumanya sombong nakeranan jeung arogan weh cek salah saurangna harita anu ngaran Mimi anu ngabenerkeun kana omongan babaturanana nyaetana adiba harita kutiba mesem we omongan kitu teh sanggeus nepi ka kantin adiba milih tempat anu dijuru lantaran di tempat eta anu memang katingali kosong. Adiba teu sadar ieu aya tilu jalma anu keur darariuk harita anu kahalangan ku barudak-barudak nu keur nararangtung anu keur nyidikeun ka dirina nu taya leat ngandai nu taya lian eta teh Roy anu dina poe harita memang teu kana mobil anu matak tadi ngomongkeun ka adiba atarapi ka babaturan anak adiba ngomongkeun ka dirina ngomongkeun ka adiba memang Roy teh can aya pas ditanyakeun harita ku adiba dan memang can nyaho Roy make motor sing horeng teh ke kampusna dina poe harita memang Roy make motor tara biasana masuk kana mobil mewah wae ngan dina poe harita memang jeung babaturan anak tiluan memang kana motor. Aden anu harita pok ngomong ka Roy,
Itu si Adiba. Geus katempo ku arang ge ren. Ceuk Roy harita anu geus nuker neuteup poe ka Adiba. Anu mubuh kala beuki geulis wae Adiba teh. Ti poe ka poe teh asa beuki ngagemeskeun wae. Awak jangkung lenyang. Penampilanana rapih nekaranan dibalut ku kerudung jeung jilbab anu mubuh. Sanajan memang make jilbab oge, tapi awak Adiba teh memang mantak pikagemeskeun nekaranan. Kahanapna Adiba anu make celana ada teh anu make rok lepis anu full nepi kana memuncangan. Ini sabeureuh mah Roy. Cek Jerry harita. Keun tenang heula. Keun. Sina barang dar heula. Cek Roy harita nu geus apal. Lamun disampeurkeun ayeuna Adiba geus pasti bakal init. Alasanna teh naon we gitu. Sabab lain sakali dua kali memang Roy teh eta nepi nyampeurkeun ka Adiba kawas kitu nya eta. Alasanna teh aya wae. Antukna Adiba harita dipangmesenkeun ku Susi. Susi anu harita init sedengkeun Adiba nu keur ngobrol we jeung Mimi. Adiba nu teu luar teret ieu sababangku nu ngajar-jar di dinya teh kasebutkeun para rinuh tapi eueuh hiji oge anu ngaranna Roy. Adiba. Mamin. Kumaha lamun si Roy? Macakan diulin ka Adiba ieu kumaha? Nya sabisa-bisa mari ditolak we. Ih, bahaya ieu lamun cek nepi ka nolak si Roy teh. Emang kunaon kitu? Cek Adiba harita. Nya lain kunaon? Kana pasorangan si Roy mah. Sok daek maksa geuningan. Apal teh perkara si Lutila pindah teh saha? Nu ka Bogor pindah teh sakolana kampusna. Kan gara-gara si Roy pan eta oge. Oh nya ngan teu apa ngaranna saha? Cek Adiba harita bari urat teret. Berarti kong Sirila harita Susi geus datang harita mawa baki anu dieusi ku 3 bubur ayam. Brak harita disimpen di meja sekalian jeung es jusna sanajan isuk-isuk oge. Memang barudak eta mah teu mengenal isuk eta sore kana es jus. Siga anu saha teh we tiluanana teh. Adiba, Susi jeung Mimi anu antukna harita bararang dahar. Ke tengah-tengah bararang dahar harita Roy harita nyampeurkeun. Adiba kebek. Adiba kaget bareng ngadenge sora anu geus teu asing deui keur manehanana. Nu tetela eta teh sorana Roy. Adiba harita melototkeun panonna ka babaturanana. Anu babaturanana harita Susi jeung Mimi teu daekeun cengkat, teu daekeun nengkatkeun beungeut harita tongoy we barang dahar. Sabab sieun teh ku Roy anu sok dipolototan ku Roy teh. Eta ku Aden. Adiba nuju tuang. Roy. Cek Adiba harita. Adiba nu sepaling pias lantaran pasti cek pikirna Roy bakal ngaganggu. Adiba. Roy. Oke siang, urang jalan yuk. Cek Adiba, cek Roy harita. Bari geek diuk harita ngebetot kursi anu rek diukan ku batur atuh gubrag we batur teh harita diukna. Ngagubrag barang ret anu narik kursi teh Roy atuh ret tibah ngelemes we hungkul. Teu daekeun ieu nyarekan teh baku lamun kana lain mah jigana mah gelas oge geus dibantingkeun. Tapi anu ningali nu nudut kadudut nanya tanah Roy ya kapaksa we tibah ngelemes hungkul neangan tempat di anu lain. Geek harita Roy diuk dina kursi. Adiba nu ngadak dumadak enek we harita kakarabeak satengah oge dieserkeun barang daharna. Kurang ngaran dieserkeun Adiba. Tos wareg Roy. Cek Adiba harita. Bari maksakeun imut harita ka Roy. Sabab lamun teu kitu sok sieun curigaeun manehna sebal ka Roy. Adiba. Karsa teu pamingke ku akang diajakan jalan-jalan atanapi disamper ka bumi. Rupina mal tiasa Roy. Jika Adiba harita. Mang kunaon? Ya, mal tiasa we. Pamitu tiasa kan aya alasanana. Nyatang tos aya alasanana mah Roy. Adiba aya acara engke teh. Oh, aya acaranya. Tapi perasaan setiap diajak ku akang teh aya acara wae. Gebeg. Adiba harita ngegel bibir hanapna.
dikitukeun rada bingung sababnya sabab diajakan teh aya we acara padahal mah eta kur akol hungkul keur adiba. Roy mangrupakeun lalaki nu cerdas tangtuna. Ari ka adiba mah teu gede amek Roy teh mun ka batur mah kajeun keneh ditolak ku kumaha oge ku adiba tetep we Roy teh santuy ceuk paribasana ceuk urang keren mah. Roy teu nemongkeun paroman anu kesel anu keunheu anu ieu. Pok harita Roy ngomong. Oh nya teu naon atuh pami adiba lagi aya acara mah. Tapi akang keweng bade ka bumi gitu maksudna teh. Atau nepi 100 we di kampus we. Nya tapi kana Roy adiba bade adiba aya acara bade adiba teh aya acara pokona akang bade ka bumi nya. Adiba ngahulang harita. Naon sih jelema teh disebutkeun aya acara make jeung ka imah segala atuh kumaha nya. Cik adiba nu bingung. Lantaran memang manehanana bingung we. Sebutkeun cenah ka aya acara adiba Roy terus we ka imah. Kajeunting aya acara naon-naon. Nu tangtuna we meureun keur adiba ngarasa bingung lamun teh mah nepi ka imah. Anu tangtu akal bulus manehanana bakal kapanggih ku Roy. Adiba sejongjongan harita ngahulang sedengkeun Roy harita imut ya galanya. Memang kasep Roy teh gagah pakaianna oge rapi da baju mahal. Di sakolana di kampusna memang pinter. Mun teu kahiji nya kadua. Kasebutkeun cerdas lah. Tapi adiba lain ku masalah cerdas jeung itu jeung ieuna. Memang teu bisa nyangkal adiba oge. Yen memang Roy teh memang kasep. Roy hiji jalma anu memang diandalkeun di kampus oge. Mun aya acara itu jeung ieuna pasti Roy. Sabab dianggap mumpuni di kampus. Ya bisa disebutkeun meureunnan ketua BEM oge bisa meureunnan. Badan eksekutif mahasiswa. Roy kasebutkeun boga jabatan anu tinggi tangtuna di kampus bisa ngawasa itu jeung ieuna keur mah dibarengan ku kapinteran, ku kacerdasan, katurug-turug boga tampang anu memang jangkung jeung stabil, pinter dina ilmu karatena tangtuna. Sing saha wae oge anu eueuh nu bisa ngahalangan kana kahayang Roy. Adiba harita nu ngahulang, harita ditanya deui ku Roy bari imut ka galenya. Adiba, kunaon ngahulang? Teu kunaon Roy? Janten siap. Engke akang bade ka bumi. Emang bade ka bumi jam 3 sabaraha kitu? Cik Adiba harita nu antukna manehanana sabab geus bingung. Dina manehna teu ngijinan Roy oge geus pasti Roy bakal ka imah. Ya kumaha akang we ka dituna. Ceuk Roy harita. Kunaon eta teu disaepkeun. Saepkeun sok. Geus akang madantos. Ceuk Roy harita beri cengkat. Nu saterusna leos. Roy ngaleos sanggeus manehna mutuskeun rek dina engke sore rek ka imahna Adiba. Roy harita nu dituturkeun ku dua baladna nyaetana Aden jeung Jerry. Jerry harita nu Noel ka Roy. Roy. Daekeun dibawa teu? Tidak dibawa mah tidak daekeun sih. Ngan pada sare ka imahna engke peuting. Engke sore we balik di kampus. Ceuk Roy harita beri marah mai. Waduh, keren euy. Wah, pokokna mah lamun di dinya bareng jeung si Adiba wah geus we. Nomor wahid we geus. Ceuk baturanana harita ngarasa agul. Sabab kasebutna Adiba teh di kampus teh bisa disebutkeun artisna kampus we. Loba mahasiswa samalah aya dosen anu memang bujangan anu resepkeun ka Adiba. Tapi hanya akal we. Adiba na anu memang diresepkeun. Adiba sanggeus tuluy-na Roy harita ngarasa bingung. Nu saterusna nyepeng kana leungeunna Susi. Sus, yang geuningan aya sih Roy teh. Nyatakan teh apa Susi oge. Sugan teh memang Roy teh eueuh. Nyaho-nyaho aya mah. Kan teh nyaho nanya. Kan biasana sok kana mobil anu warna koneng tapi eueuh kan mobil konengna oge. Nya meureun kana motor sugan mah. Cek Mimi harita.
Adiba hari tanu deg-degan sebab geus pasti Roy mau bisa ditahan bakal datang ke imah manehna. Kumaha atuh nya? Geuning senang ke bakal ka imah. Susi jeung Mimi oge harita ku tiba ciri reret we teu bisa kukumaha. Lamun geus mutuskeun kitu mah Royna. Hayangna mah heuh mantuan ngomong nyebutkeun kumaha. Tapi ai Royna anu geus memang kitu mah geus teu bisa dikukumahakeun deui. Siga anu geus kaputusan paten we ti Roy teh. Sararea geus eueuh nu bisa nolak. Kaasup Adiba. Antukna Adiba harita cengkat nu saterusna ngagolerkeun duit 50.000. Pikeun mayar ka tukang warung nyatana di kantin. Susi anu bagian ka ditu ka dieu dan duitna oge tara dibalikeun deui ka Adiba. Terus we disakuan. Adiba anu leumpang harita ngalenghoy pada neuteub ku siswa-siswa lalaki bawa awewe. Saurang oge eueuh nu noel. Sabab nyaho Adiba teh keur dideuketan ku Roy, lamun nyaho Roy aya nu ngaheureuyan ka Adiba. Keur Adiba ngarasa manfaat oge Roy teh. Lamun dipikir-pikir mah kitu cek hatena Adiba. Sabab manehanana di kampus eueuh lalaki anu ngaheureuyan, eueuh lalaki anu noel itu jeung ieuna. Sabab sieun ku Roy tangtuna aman-aman we di kampus teh. Ngan kitu sanajan aman-aman di kampus ke ari hate mah pan teu bisa dibobodo. Memang benar Adiba teh bogoh ka Roy. Sabab rupa Roy anu memang gandang. Tapi akhlak Roy anu bejat kesebut. Geus loba awewe anu bebeja yen kitu cenah Roy teh. Eta teh geus lain rahasia deui, tapi rahasia umum jadina. Dihareupeun Roy masih anu heueuh, cara ricing itu jeung ieuna. Padahal di tukangan mah geus ngaromongkeun geus pada apal kalakuan Roy anu kumaha ceuk Roy. Lamun ceuk manehna beureum, nya kudu beureum we, kudu nuturkeun sararea ge boh awewe boh lalaki kana kahayang Roy. Tapi keur Adiba memang anu lingas jadi tantangan tersendiri ke Roy tangtuna. Lumatak Roy harita ngarasa panasaran nekeranan ka Adiba. Kunaon ieu awewe teh lingas-lingas teuing? Padahal mah manehana teh kasebutkeun panghebatna di kampusna we, super kasebut. Waktu beuki nyerelek ka beurang. Jam kampus harita 12:30 geus beres. Siswa-siswa anu paburiak anu lumpat keluar gerbang lek begat angkot anu deukeut mah mobil-mobil geus ngajeng-jeng nu di luar gerbang anu ngajemput tangtuna. Mobil-mobil anu dibawa ku siswa-siswa ke kampus oge harita geus mimiti bergerak ka luar. Lebih kakeun macet eta kampus teh. Setiap keluar jeung asup teh tangtu eta kampus teh memang macet sabab eta kampus teh merupakan kampus ternama. Adiba harita nu leumpang ngalenghoy henteu jeung babaturanana Susi jeung Mimi. Sabab Susi jeung Mimi memang dua-duana memang dijemput ngan pedah Adiba memang bawa mobil anu kasebutkeun mobil mewah lantaran Adiba teh keluargana ge merupakan keluarga pengusaha sukses nyaeta Pemarta jeung Bu Salma. Anu boga perusahaan di mana-mana pas sebut. Adiba keur leumpang we harita nuju ka kana mobilna anu keur parkirkeun. Kadenge nu ngageroan anu tela eta teh geuningan Roy. Diba. Adiba harita eureun. Buku anu dibawa teu diasupkeun kana kantong. Da memang gararede eta teh mangrupakeun model map kawas kitu. Anu tiba ditangkep we. Muwuh. Tambah payus we. Budak kampus kawas gitu. Diba Roy naon Roy? Cek Diba harita bari eureun. Ek mulang. Kamu berarti nggak bawa mobilnya? Oh kali-kali hayang kana motor Roy. Eta Mbak cek Roy harita ka Adiba. Adiba udah makan halayu? Makan di mana? Ya di mana wae atuh rumah makan mah. Di bangkrek di rumah wae
Sekalian saya acara jadi ayakeun acara jeung Adiba. Ayo Adiba di tengah ulang. Adiba anu deg-degan hatena lamun ditutup ku Roy teh da teu bisa nyumputkeun rasa bogohna. Adiba teh nyata ka Roy teh ngan pedah menah mantak nolak teh naon nya tadi oge disebutkeun akhlak ka Roy anu teu pikaresepkeun. Tapi Roy, Adiba kan pokoknya mah akang mau ditolak. Ayo. Tapi kan Roy teh nyenak mobil. Kan akang nyenak motor. Adiba kakara paham ayeuna. Paingan. Roy ka kampus tadi teu katingali sabab ayeuna mah Roy teh merupakeun mawa motor. Tuh motor akang. Cek Roy harita bari nuduhkeun ka Adiba. Adiba ngareret katingali motor anu jangkung jeung badag we eta motor teh merupakeun motor mewah. Anu kurang leuwih hargana teh antara 250 jutaan eta motor teh. Pada apa saradaya ge meureun. Ngahayal itu kan dongeng mah ngahayal we lah. Adiba anu bingung itu ngagugu kumaha. Jadi serba kumaha we ke Adiba. Sebab Roy teh mangrupakeun cucuk runga anu ngaganggu we ka diri. Adiba kalau ngahulang, ayo kumaha ye? Kebetulan akang geus sabar ieu. Cek Roy harita bari ngusapan kana beuteungna. Emang di restoran mana gitu? Kira tuh tuturkeun akangnya. Emang Bang Roy serasa? Akang teu sing sasaha. Nyantos atuh. Cek Adiba nu antukna harita daek. Antara bogoh jeung sebel we Adiba teh. Bogohna memang rupana Roy teh memang gagah, gandang. Dina ngomongna ge sopan ka manehna. Ari teu resepna memang Roy teh kasor arogan. Sahabek kadua gaplok. Boh ka awewe boh ka lalaki. Rangahargaan ka sasama manusia. Ka sasama jalma komo deui ka barudak siswa-siswa. Eta nu pikaresepna ku Adiba. Tapi aya keur ngomong jeung dirina mah da lemut atuh Roy teh. Sing saha we ningalikeun yein Roy teh jelema nu arogan. Teu. Antukna Adiba harita nuturkeun kana naon kahayangna Roy. Roy kacirbisan bungahna harita. Saterusna pok Roy ngomong, nyantos satu kitu mah. Antosan akang jalannya, akang dipayun. Ke Adiba nyusulnya. Cek Adiba harita bari manggut. Sanajan hate genok Adiba nu tungtung nama harita nyetiran weh. Nuturkeun Roy anu geus leuwih ti heula. Kurang leuwih meureunan sababaraha kilo ti kampus. Ngahaja jalan teh harita ka Cilaki ti Dago teh. Henteu lempeng ka handap. Lantaran memang di Cilaki teh kasebutkeun aya restoran anu memang ngeunah. Adiba nuturkeun we teu loba omong ka mana motor ngaleokna. Leok ka hiji restoran anu teu jauh jeung masjid anu aya di daerah Cilaki Bandung. Meni jauh-jauh teuing si Roy teh. Aing mah meni berupa wae. Cek Adiba harita kur tibah bisa kukulutuk we dina hatena. Ai gerak mah teu bisa manehna teh. Komo bari jeung nolak mah. Geus pasti Roy bakal maksa. Motor anu ditumpakan ku Roy anu belok ke belah kenca harita geus diparkirkeun. Tekung sirila Roy markiran mobil Adiba anu asup sarua parkir di gigireun motor. Jerut harita pantot terapi mobil eureun nu saterusna Adiba jerut turun. Ayo. Cek Roy bari narik leungeun Adiba. Teuing kikian Roy. Cek Adiba harita ngepeskeun deut. Pirana kikian kan malah naon bener kikian mah. Tapi kan tos malah naon ieu. Cek Roy harita beuki mageuhan kana leungeun Adiba. Atuh Adiba kitu bisa kumaha harita nuturkeun we kana kahayangna Roy. Nu geulis jeung nu gandang harita memang payus jeung cocok we awak
Roy anu memang jangkung bodas jeung kasep we cocok jeung wanoja geulis jangkung model Adiba kos kitu. Dek dua nanah teh darariuk pareup-hareup. Roy nu langsung we harita ngageroan pelayan sanggeus pesen. Roy harita pok ngomong ka Adiba. Adiba. Salesna akang teh ngahajang nyana ka Adiba ka dieu teh. Emang ya naon gitu Kang? Cek Adiba harita. Akang teh kecil pisan bogohna ka Adiba. Tos lami akang teh hoyong aya momen kawas kieu. Tapi demi ayeuna. Tapi Kang, Cek Adiba. Adiba. Cek Roy harita bari ngodok sakuna kana jaket anu dipakena. Saterusna Roy ningalikeun cincin anu dina warna kotak warna biru atau nepi warna beureum. Gebeg. Adiba kacira pisan kagetna. maksudna Kang Roy? Adiba. Roy hayang ngajalin hubungan sareng Adiba. Adiba ngahulang ras inget kahiji jalma anu memang pernah nulungan manehanana, hiji lalaki anu ngaran Mahya. Kunaon aing ujug-ujug inget ka Mahya nya. Jelema nu inget-inget mah ka mana boa? Cek Adiba di tengah ulang. Adiba. Roy. Kurang ngahulang wae. Anu dia emutan. Teu aya Roy. Jadi kumaha? Narik ditampi. Punten Roy. Selaras nama Adiba hoyong nampi mah tapi Adiba kan Adiba naon? Cek Roy bari karungtun neuteub seukeut kana beungeut Adiba. Nu diteuteub harita teu wani pada padu teuteub jeung Roy. Kurluk wae tetungkul. Gep. Dengan Roy harita nyepengan kana pelebah ramo-ramo na Adiba nu lalentik. Adiba. Naon? Cek Roy harita meni lembut na karana ngomongna teh. Dek 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 dek. Adiba dak digdug teu bararuguh. maksudna Kang Roy teh Akang hayang ngejalin hubungan sareng Adiba. Pamugi oge Adiba teu nolak ka Akang. Cek Roy harita dina nada anu maksa. punten Roy. Adiba teh sanes alin nampi tapi Adiba teh Tapi Adiba naon? Adiba naon? Cek Roy nanya diberi netep seukeut. Leungeun Adiba harita dirames. Anu ngajadikeun ngalenyapna hate Adiba. Keueung. Kuteutepan anak Roy. Adiba naon? Cek Roy harita. Adiba terus kagungan rerencangan Roy. Adiba harita ngabejakeun geus boga kabogoh we intina mah. Roy anu ningali Adiba bari tungkul geus tur ngomong nyebutkeun geus boga kabogoh. Jika anu teu tarima. Adiba. Nah leres Adiba tetes kaduh pepecangan. Roy. Jika Adiba harita manggut. Akang hoyong terang. Biasa dikenalkeun ka Akang. Tapi kan tebih. Jika Adiba harita. Tebihna di mana? Adiba bingung ditanya kitu. Manehna kudu ngomong naon cenah pikiranna. Ya Allah. Duh, kudu kumaha sih? Di Bogor. Cek Adiba harita. Di Bogor. Artina Tara pernah sareng Adiba saban dinten kan?
Ya emang tara. Sabaraha sasi sekali, sabaraha minggon sekali penak sareng adiba. Cek Roy harita nu ketelik sabaraha poe, sabaraha minggon, sabaraha waktu. Adiba dikitukeun harita ngahulang. Bingung. Tong boro-boro papanggih atuh da. Kul mangna ge can aya ka bogoh teh. Biasa mah seminggu sekali, Kang. Cek adiba harita bari tungkul, saminggon sekali. Yakin. Tapi perasaan akang ngaraos adiba teh teu yakin aduh ka bogoh. Adiba gaduh, Kang. Cek adiba harita. Bari harita ayeuna mah tanggah sakedeung ningali kana beungeutna Roy. Roy harita nu ditingali harita imut ngagelenyu. Adiba. Tapi kunaonnya? Akang ngaraos adiba teh sapertos anu teu yakin nyebatkeun ka gaduh ka bogoh teh. Tapi kan adiba gaduh ka bogoh, Kang. Akang teu yakin. Ya. Kep leungeun adiba harita nu rek ngomong harita cepeng. Adiba dak dumadak harita cempe lir ibarat gaang anu katincak. Geus teu ngomong deui. Pala mitra kaum dangu sadayana. Adiba anu matung harita teu bisa ngomong itu jeung ieuna leungeunna anu dicepengan tarik ku Roy. Parangker kitu harita katingali anu datang nyaetana pelayan anu geus nyiapkeun sagala hidangan anu dipesenna ku Roy. Adiba ngarasa longsong lantaran Roy anu ngalesotkeun. Mangapa, Bu? Lujeng tuang. Cek pelayan harita. Adiba kudu pamangut we harita nya kitu deui Roy. Antukna duarana harita ngeserkeun daharna. Adiba nuncan kene dahar harita pok Roy harita ngomong. Adiba, ayo makan eta. Kang. Nu antukna adiba oge harita dahar. Sanajan teu beak daharna teh teu loba. Lantaran mau hate anu memang teu pararuguh. Roy harita anu encan keneh hayang balik. Sanggeus duanana paredes dahar Roy harita pok ngomong. Adiba. Kang. Kumaha perkawis akang? Naon teh ya? Cek adiba harita nu pura-pura teu nyaho naon teh ya deui cenah. Roy harita kur tiba imut we ngagelenyu. Adiba. Kan akang tadi nyarios. Akang hoyong ngajalin hubungan sareng adiba. Anu caket. Akang teu yakin adiba gaduh ka bogoh. Tapi teu naon. Pami adiba nolak teu naon sih. Kanggo akang mah. Cek Roy harita imut ngagelenyu. Tapi imut ngagelenyu kitu mantak ngageterkeun kana jantungna adiba. Lain ku masalah kairut ku imutna. Tapi tujuan Roy geus pasti boga tujuan anu tangtu lamun manehna teu daek ka Roy. Adiba nu neuteub seukeut ka Roy. Emang Kang Arba naon ka adiba? Ya teu naon akang mah. Pami adiba nolak akang. Kaung akang mah teu masalah. Ya teu naon sih. Tapi tangtuna meureunan. Pami akang ka bumi, pami akang saban dinten ka bumi. Teu aya naon oge sareng adiba kan? Tapi kan Tos. Kan bongana.
Adiba nanti nempi ka akang. Adiba di tengah hulang beri mereumkeun panona luk tungkul. Bingung yang harapan jalma nu model kieu kudu kumaha. Cintana kudu maksa ka diri. Diterima kumaha ka Adiba. Diterima anu tangtuna bakal ngajadikeun ribet ke diri na sok sieun itu jeung ieu. Itu diterima geus tangtu saruana bakal ribet deui. Bakal ancaman anak beki serius wae keur Adiba. Roy anu neuteup seukeut harita. Saterusna nyepengan deui leungeun Adiba anu numpang dina meja. Adiba. Tinggal ulang kawas kitu. Ayeuna akang bade nampi bade naros ka Adiba deui. Nah yakin Adiba bakal nolak akang. Adiba harita nu teu ngajawab. Adiba. Kang. Nah yakin Adiba bade nolak akang. Tapi Kang, Adiba. Tidak naon akang teu ditolak oke. Tapi nya kitu teh ya. Pami akang ka bumi teh disasaha. Ceuk Roy harita. Serina anu katingali seri jahat we, Roy mah. Anu katingali ku Adiba teh. Adiba beuki deg-degan hatena sabab seri Roy teh nunjukkeun seri anu serius pikeun ngancam ka dirina. Emang Kang Roy udah serius gitu ka Adiba? Cek Adiba nu antukna. Roy harita gep nyepeng kada leugeun Adiba duanana. Tangtos akang bakal serius ka Adiba. Adiba parantos nguping kan. Jalmi-jalmi anu nyarios ka Adiba atanapi nguping akang kitu itu sebenarnya sadayana eta teh anu laras. Ceuk Roy harita memang ngangles. Adiba dina hatena jebi. Saha anu percaya nyebutkeun Roy eta teh ngangles. Sebab manehna geus pernah ningali sorangan wanoja urang Bogor anu teu diapalkeun ngaranna ngan pedah nyaho. Pernah dinya nyeriku Roy. Tuka geus kumaha jeung Roy ngan anu jelasna lebih kapindahna we ti eta kampus. Adiba teu ngajawab. Nyantos. Pami Adiba teh aya walaran itu sareng ieu. Ayo. Adiba teh manggut we harita. Hatena muwuh bingung kudu kumaha manehanana nah ditarima jeung entongna Roy. Sabab dua-duana oge ngarasa bingung keur manehna ditarima kumaha teu ditarima oge kumaha. Antukna Adiba jeung Roy harita kalaluar ti eta rumah makan atanapi restoran sanggeus malalayar. Adiba anu naik kana mobil ngadon ngajentul harita sukangeun setir. Roy anu ngetrokan kana kaca. Adiba. Kang. Cek Adiba harita reuwas. Kunaon? Teu kunaon beta bade nelpon tuh ge. Cek Adiba harita bari uyup-ayap nyokot telepon anu aya dina tasna. Oh, cek Roy harita bari ngareret kana ping-ping Adiba anu keur nyakal HP. Nyantos satunya. Ayo, kalona yuk. Cek Roy harita bari ngahulungkeun motorna. Dem brut cenah motorna teh. Adiba harita nuturkeun tukangeunana. Sanggeus kitu duanana harita nuju ka pusat kota Bandung. Sanggeus aya di Jalan Asia Afrika. Roy memang init kabelah wetan. Ka daerah Cicadas sedengkeun Adiba nuturkeun jalan Asia Afrika engke belok di jalan Lengkong nu saterusna lurus ka imahna ka kompleks sawah kurung. Nepi ka imah teh sekitar 2:30. Adiba turun tina mobil jerut langsung ngarengha panjang. Pengen anu capek nakeranan. Kebenaran indungna geus datang di kantor anu make masih kena setelan.
ningali anakna anu lambat datangna ka imah. Tentang tuh natra biasana setengah satu teges aya adiba teh di imah. Begitu keluar kampus teh langsung geus balik adiba mah tara nyumpang simpang ieu. Sedengkeun ayeuna tadi di restoran oke aya 2 jamna maneh. Adiba, kunaon gini mana sore kieu? Di mana heula? Cek indungna harita bari nangtung neuteub ka adiba harita nu katingali si galungsen. Sareng rencang heula mah. Rencang saha? Sareng Susi sareng Mimi. Cek adiba harita ngabohong nu puguh mah barengan jeung Roy. Indungna nu neuteub kana beungeut adiba harita bangunan teh yakin akaranan adiba bareng jeung eta 2 budak awewe. Nu biasana dijemput budak awewe teh manehna ge nyaho jeung wawuh we da Susi teh jeung Mimi teh sering ka imahna. Sok ngomong ngobrol panjang lebar jeung manehanana di waktu adiba memang ke di kamar. Lagina Susi jeung Mimi dijemput biasana? Mit. Tapi kan kalaresan adiba sareng Susi oge aya naon? Aya rerencangan engal mah. Cek adiba harita asa menang angin. Oh, nyangga satu. Apa teh can leuwih mi? Papa teh keur ka luar kota heula. Paling gengge malam jika nama. Emang teh anjing? Nya. Oh. Nyana satu mah adi bakal betul. Nya juga tuh. Mani kitu, mani heula kitu. Cek indungna harita nya terbu Salma ditamani ka adiba. Adiba ku teh mangut we harita init sangeus suntangan keur jadi indungna. Sangeus nepi ka kamar adiba harita gek diuk dari sisi ranjang. Tasna harita dialungkeun ku adiba nu ngarasa jengkel na kerahanan. Karena pengalaman dina poe bieu anu geus ka restoran dahar jeung hiji lalaki anu gandang nya teh Roy. Si Roy kunaon sih ngunag-unag aing wae. Emang di kampus teh di nu lain tiba-tiba ti aing. Cik adiba harita bari goler harita ngagoler dina ranjang. Pikiranna ngalayang ras inget ka pemuda anu pernah nulungan anak manehanana. Anu kiwari teuing di mana ayana jeung saha sabenerna anu ngaran Mahya. Korejat adiba hudang sabab ingat yen Mahya teh pernah katingali di Tegalega. Persis jalamana teh singah Mahya tapi teu yakin eta Mahya atawa lain. Adiba di tengah huleng ngaragemenang. Tekung sirila gorowok adiba di tengah gorowok. Bi. Cek adiba harita. Mohonan. Si Bibi harita lumpat. Naon Bi? Cek ku Salma anu keur diuk anu arek kakara diuk. Itu si non nyawuran. Oh. Si Bibi harita keketrok kana kamar. Napet Bi? Cek adiba harita asup. Non. Bi. Urang amang di Tegalega ieu Bi. Cek adiba harita ngajakan ulin ke Tegalega. Ih, ini tos santen kieu ka Tegalega bade naon? Nya. Amangan we tuh Bi. Ketuang ibu nyeseulan keur betuang ramakan menuju ke luar kota. Cek si Bibi harita. Tapi kan Bi ya pesereun. Cek adiba nyebutkeun aya pesereun. Emang bade masa naon? Casing. Cek adiba harita sakainget we nyebutna teh meser casing. Si Bibi harita neuteub ka adiba. Nah tuh pas sanes tadi mesa di jalan non. Amun teka bujang tuh Bi. Kebujang capek adibana tadi mah. Emang terus di mana? Cek si Bibi tanya we ayo. Ih si Bibi teh kersen teu. Atuh, tapi kan kumaha itu tuh ibu. Nyawar terus atuh. Cek adiba jengkelun ka si Bibi nu loba tatanya na kerahanan. Sanggeus puguh kitu maleos we harita si Bibi ngaleos ka kamarna. Ka tukang nya teh di dapur goah meureunannya di kampung. Adiba harita keluar deui nu can mandi can naon make baju nu anger keneh nu tadi. Calanana anu lepis kaluhurna warna baju bodas tekan panjang. Adiba. Adiba ka Tegalega heula mah. Emang rek naon atuh ka Tegalega? Ih,
Geus sore kieu ketegelega deui. Maser casing mah. Tapi tong lilanya melang nah kana motor paling ge. Nya tong lila penting kana mah kana motor kana mobil oge tong lila bentar mah. Adiba harita nu hantukna atoheun. Saterusna ngageroan si bibi, trojo si bibi. Anu geus salin lantaran geus pada mitah di. Janten non. Mohon bi, ayo bi. Mama gentos langoan. Nya ketang bi. Gantosan cek bi. Cek Adiba harita bari lumpat di ka kamar. Saterusna Adiba make celana lepis. Make kaos tangan panjang, pantes Adiba teh. Tulisan eta kaos teh di hareupna aya tulisan Bandung cenah. Adiba sanggeus pake kerudung anu beda lain anu tadi. Harita nyemer kunci motor dina lomari di luar, deket panto. Ayo bi. Anak helm bi itu tuh bi. Cek Adiba ditanya kot helm. Apa di kana motor? Nya, geus kana naon atuh ayo. Cek Adiba harita. Kada Adiba di jalan tong ka kebutan. Mah. Ngantos temannya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adiba lantukna jeung si bibi harita rarinit ninggalkeun eta imahna. Di sawah kurung nuju ka Tegalega. Anu teu sabaraha jauh tangtuna. Lamun leumpang oge paling oge 20 menit atau 15 menit. Adiba harita ulah tererek ngejalankeun motor anu teu tarik. Anu masih di jalan Ciateul harita Adiba teh. Sanggeus ka parapatan Otista, parapatan Tegalega we di dinya. Motor diberokeun ka belah kenca. Nuju ke arah Tegalega. Adiba ngajalankeun motorna harita lalaunan si bibi harita. Naon itu tuh non? Casing nu diseur. Cek si bibi harita. Gede bibi. Cek Adiba ada puguna ge tujuanna ge lain rek neangan casing. Tapi rek neangan hiji jalma anu memang pernah pepangih manehanana. Atawa pernah nulungan manehanana tur kamari anu sarimag. Nya eta keur meuli bubur ayam. Bubur ayam. Naon ngaranna teh? Tahu Singaparna kupat tahu gitu. Sese teuing. Aduh. Tah ya sok bingung. Kayak tanya. Adiba harita ngeureunkeun motorna di leuwah tukang dagang. Tukang dagang anu pakaian-pakaian bekas wayah sore mah memang sok loba wae di daerah dinya. Dipilih. Neng, ya, anggaran neng. Ya, bajunya dipilih neng, dipilih. Cek eta urang Padang anu dararagangna teh campur ngomong bahasa Sunda mun geus lila di Bandungna jigana. Adiba harita tiba rurat teret we ka kenca ka katuhu. Dalin baju nu diteangan. Potongan hiji jalma anu pernah papanggih jeung manehanana, anu pernah nulungan manehanana. Adiba nu antukna harita ngurilingan Tegalega. Tapi oleh motor sakitu geus diparkirkeun aya kana sajamna. Si bibi anu nanya harita Noel kana cangkeng Adiba. An, ada milana naon sih? Tukang casing tadi seur. Awan bi. Nya atuh di dieu beneran kitu meureunan. Kapan ditu ya bi? Cek Adiba harita kadeuketan deui ka pelebatu tempat ku patahu nu kamari tapi da eueuh hayeuna ku patahu na oge meureunan duka poe Minggu hungkul dagangna teh. Polohok Adiba harita loba jelema anu nongkrong di dinya. Anu potonganna sarua awe kamari malah Adiba sempet nyampeurkeun ka hiji lalaki anu memang keur nangtung harita. Sanggeus dideugetan tetela jauh beungeutna oge. Adiba nu ngarasa kuciwa tungtung nama. Teu manggihan jalma anu memang beungeutna sarua jeung jalma nu nulunganana. Kira-kira jam 4 Adiba sanggeus asar balik ka imahna bari teu mawana naon. Adiba mikir lamun teu mawana naon pisan pasti indungna bakal nanya. Ieu urang mesen baso yeuh bi. Cek Adiba harita. Baso? Kumaha casing? Rarawan bi. Oh, di mana mesen baso natuh? Itu pali ditu bi. Cek Adiba harita. Nu antukna Adiba oge harita leumpang ke tempat anu dituju nyaeta tempat baso anu aya di Otista di Tegalega di dinya.
Adiba pesen baso 3 mangkok. Sanggeus ngaladangan si bibi anu ka jero mah da. Adiba ngangkut nangtung we ngadagoan dina deket motor anu diparkirkeun. Sanggeus si bibi keluar eta mau baso 3 bungkus. Antukna adiba oge harita. Ngahurungkeun motorna belenyeng init ninggalkeun eta pi tempatan. Tekung sirila adiba oge geus nepi deui ka imahna. Asupna ka imahna teh nyaetana ti jalan baru di kota baru jalan teh anu tidak pelebah patung lauk tinggal asup we ka jero henteu nguriling di kanu tadi lantaran porbodan lamun asup di kanu tadi kudu berarti asup di kebun kalapa muter deui wae kitu cek adiba sanggeus nepi ka imahna indungna anu aya keneh di dinya hari tangan pada geus mandi aya nu geus salin indungna oge make daster Dibahas sih eta teh. Mana casing mana? cek indungna harita namprakeun leungeun nih hayang ningali casing anu nang meuli adiba lantaran tadi adiba ini terek meuli casing Rawan tuh mah. cek adiba harita alesan Nya teu tinggal gama. Nah tuh lain meuli di ditu tadi teh. Nya puguh hilap. cek adiba harita Eta naon? Ieu mah baso mah. Dasar 3. Mama geus dahar atuh meuli baso lain tadi ngomong atuh rek meuli baso gitu. Yang nabi adiba oge daripada ieu mah. cek adiba harita bari nyimpen eta baso Bi, menyenakeun eta bi, menyenakeun naon namina teh? Mangkok sareng sendokna bi. Mohon non. cek si bibi harita antukna adiba jeung indungna katut si bibi harita si bibi anu ngalemprah we dina teras harita titah dina kursi ge mungeun si bibi teh geus lila dirinya teh geus dianggap keluarga we da teu boga saha-saha si bibi teu boga anak teu boga salaki pernah boga salaki ngan teu boga anak tapi baheula kitu aya mah tingkah mana tidinya si bibi teu ka mungeun deui kawin nu ka memang manehna memang eueuh nu nyantol meureunna nepi ka kiwari teh si bibi teh sorangan we hirupna teh adiba anu can salat asar harita leuwas Astagfirullahaladzim. Adiba teh can salat asar mah. Ih, atuh can mandinya. Teu acan mah. Nya salat asar heula kitu. cek adiba cek indungna harita adiba basora anu teu beak da memang beuteungna ge leutik adiba mah tarabe nepi ka loba daharna teh nu saterusna init ka kamar mandi nu saterusna bersih rek bari salat amanna teh bari wudu rek ngalaksanakeun salat asar anu geus kaliwat lila sanggeus beres salat asar adiba harita teh keluar deui ngaran ciu kue cicing hareupeun meja kosmetik meja rias anu memang ukuranana kurang leuwih ti 1 meter meureunna adiba harita ngado neuteub beungeutna anu teu make kerudung lantaran di kamar ras ingat deui ingat ka hiji jalma anu pernah nulunganana anu beuki dieu beuki sering dibika inget ku adiba Nya aing teh beuki inget wae ka jalma nu ngaranna Mahya. Nah bener ngaranna Mahya teh Pak. Sasi jeung urang mana tapi nu kamari meuli ku patahun bener gitu basa poe minggu teh eta gitu jalmana. Namun eta jalmana nah ka aing teu nanya nya. Padahal kan sempat ngobrol jeung aing. cek adiba ngarasa heran anu ngutuskeun yen anu kamari teh tatela lain meureunna tapi sanajan lain kunaon manehna jadi inget wae kitu waktu anu beuki nyerelek ka magrib adiba geus sanggeus beres ngalaksanakeun magrib harita teh kaluar deui kira-kira jam 7 adiba sanggeus beres ngalaksanakeun isya kakara keluar ti imah di kamarna indungna anu eueuh lantaran di kamar keneh marena masih keneh ngalaksanakeun salat kek adiba diuk dina kursi ngadon ngalange TV anu nyala harita teh ditempo ieu ku adiba ting kunaon ngarasana sajarah paninengan ras inget Kak Roy anu maksa ka dirina supaya jadi kabogohna Duh kumaha nya aing kudu bejak kitu ka si mama kumaha sih solusina. Teu daek sok sieun jadi ancaman. Ari daek oge sarua deui.
Yang bingung sih kudu kumanya. Jika diiba nu ngarasa bingung. Tekung silila inungna harita beri nyisiran keluar. Si Adiba tadi tinggal itu di sabarak datang ngahulang kayak naon si Adiba. Jika diiba harita. Naon? Adiba ngeras bingung mah. Bingung kunaon? Cek inungna harita. Rencangan Adiba teh hoyangan ka Adiba. Rencangan kampus maksudna. Mah saha? Nama Roy mah. Tapi terus terangan bumi ka dieu soalna kantos ka dieu tapi memang teu lebet gitu keur ningali hungkul nuturkeun Adiba. Terus kumaha? Nya ka Adiba teh. Kayaknya teh nyahoyong hubungan sareng Adiba tapi Adibana teu can nampi mah. Nya kira-kira budakna bager mah. Kira-kira budakna cocok mah jangan Adiba nya nah tuh. Adiba ngahulang harita. Rek disebutkeun teu cocok kulantaran Adiba teh. Atanapi Roy teh kasebutkeun baong. Kasebutkeun playboy we. Sok sieun manehna jadi nu saterusna inungna bakal nyekseukan. Ari disebutkeun rek ditarempi teu yakin sok sieun teu bener. Adiba kan teu can hoyong adu ka bogoh mah. Nya kumaha Adiba we eta mah mama nita mah nyarek kan ngan nyarek teh ka hiji lamun nyarek teh ka jelema anu memang sakira-kira teu tanggung jawab ka Adiba sakira-kira jelema anu minculak mama memang tanggung teu meureunna nentang tapi aya sakira-kira na Adiba anu resep tur kadis katingali kalakuan ku Adiba kos kitu mah nya tangtung teu meureunna nya mama kinya pangteh nya kumaha Adiba meureunna intina mah kumaha Adiba we da dua teh geus dewasa meureunna bisa milih jeung milah meureunna mana nu alus keur Adiba mana nu goreng keur Adiba kan kitu meureunna Adiba. Sanajan memangnya si jelema mah teu bisa dibade ayeuna katingali alus tapi saha nu nyaho di tukangan urang kan goreng kitu kan jelema memang teu bisa dibade sararea oge tapi urang ngusahakeun beureunan ningali anu paling terbaik kanggo jang Adiba kitu meureunna imah mah. Cek inungna harita ngomong panjang lebar ka anakna ngagelut pematahan. Mung nepikakeun anakna teh istilahna salah pilih babaturan, salah pilih kabogoh. Lalu dianggapna alus baik-baik atawa kumaha, tapi tatela ngaruksak jeung ngerakeun kena. Adiba dikitukeun harita titah milih kudu jadi inungna tangtuna geus teu bisa deui kumaha-kumaha. Antara narima Roy we meureunan. Lantaran lamun dina teu narimana oge manehna pasti bakal diganggu wae. Ibaratna manehna boga ka bawah kanu lain oge Roy geus pasti bakal nuturkeun wae ka manehna. Anu hartina lamun papanggih jeung kabogohna ibaratna lamun Adiba boga kabogoh geus tangtu bakal nimulkeun perkara anyar. Kitu ceuk pikirna Adiba. Waktu beuki nyerelek ka peuting. Teu karasa ari ku betah mah dalam dunya teh 3 poe ti harita Adiba di kampus anu sapopoena babarengan we jeung Roy geus jadi sabawir hiji yen Adiba teh memang kabogohna Roy padahal mah Adiba sorangan man can narima Roy ngan ngahaja Adiba teh daek dideuketan ku Roy sanajan teu narima oge supaya Roy teh teu ngaganggu itu jeung ieuna ngahargaan ka manehna. Memang Roy jeung Adiba teh hubungan sementara sawatara waktu ayeuna mah lantaran Adiba anu memang hayang heula babarengan we heula jalani heula tapi ulah nepi ka aya hubungan itu jeung ieuna kitu sabab alasanana Adiba kuat yen dirina boga kabogoh kitu we. Roy teu mempermasalahkeun ke Roy ek boga kabogoh teu boga kabogoh ke sarua wae kitu ceuk pikirna. Adiba nu penting mah bisa deukeut jeung manehanana bisa diajak ulin ke manehanana anggap we sarua wae jeung kabogoh kitu pikiran Roy. Dina hiji waktu di tempat anu lain anu tangtuna nu geus lila disebutkeun nyaeta Mahya anu isuk-isuk geus singkil seperti biasa we Mahya mah
tugas ayeuna mah nyaeta salian ngantir-ngantirkeun barang teh ningali pembukuan di suku cadang nyata di toko. Salian ti make komputer oge sok ngontrol. Sabab ayeuna mah geus pada apaleun yen Mahya mangrupakeun anakna pasubur. Jadi lamun aya ke kantor oge tangtun. Teu disaha-saha Mahya teh samalah cenderung dihormat sabab mangrupakeun bos kadua. Talaah jeung galagat Mahya anu memang nyopanan ka karyawan. Jadi dipikaresep ku karyawan, boh karyawan awewe, boh karyawan lalaki. Sabab di toko suku cadang mah memang aya awewe aya lalaki anu ngarti khusus karena memang suku cadang. Beda ada lain bengkel tapi memang kudu dituntut kudu ngarti we. Nanyakeun baud ieu, nanyakeun itu, nanyakeun ieu teh kudu ngarti. Anggap we beureun hasemling gitulah. Mahya anu keur leumpang sanajan kumaha oge da waktosna anu kabejeng seep atuh. Nya payahna we urang enjing we nya. Kalian ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.